Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah tiasa tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 3. Ayeuna urang diajar kana pangajaran nu enggal nyaeta pangajaran kagenep endahna sosobatan. Sub pangajaran ngaregepkeun dongeng. Ayeuna ibu bade macakeun dongeng sasatoan anu diibaratkeun bisa nyarita siga jelema. Dikupingkeun nya. Munding jeung buaya. Hiji mangsa di jero leuweung geledegan nu tacan kasaba ku jelema aya buaya nu meunang kacilakaan. Awakna katindihan ku tangkal kai anu rungkad waktu hujan gede peuting kamarina. Manehna uga-ugil hayang ngelesotkeun awakna, tapi lantaran tangkal kai teh gede tur berat, batan bisa lesot kalah beuki pageuh. Tungtungna buaya teh ngalempreh bari hahargungan. Ngadenge nu humargung, sasatoan liana nu aya di eta leuweung nyalampeurkeun ka lebah datangna sora. Tapi barang geus deukeut sarta katingali aya buaya nu katindihan kai gede, hiji ge taya nu daek ngadeuketan lantaran ngarasa teu sanggup nulungan. Lian ti moal kaduga nyengkatkeun kai, sato-sato leuweung geus arapaleun yen buaya teh sato galak nu sok hianat ka sato liana. Teu kungsi lila aya munding nu datang ka lebah dinya sarta katingali ku buaya. Ningali awak munding nu gede sarta tandukna nu kuat, buaya tuluy lungas leungis menta tulung. Sakadang munding, tulungan kuring, awak kuring nyeri pisan. Lamun teu ditulungan, kuring tantu paeh. Munding teh teu mikir panjang. Niatna ngan hayang nulungan ka nu katalangsara. Tangkal kai teh tuluy dicengkatkeun ku tandukna. Tepi ka buaya teh bisa ngarayap ngalepaskeun awakna tina kai nu nindihanana. Tapi sanggeus awakna leupas, buaya teh ujug-ujug habek ngababukeun buntutna sataker tanaga ka munding nu geus nulunganana. Munding pohara kagetna lantaran teu nyangka sacongo buuk yen buaya bakal kitu talajakna. Bari ngagiwarkeun pandeungeul buaya, manehna mundur ngajauhan. Tapi buaya teh jigana geus hayang sagep-gepeun ngegel munding. Teu nolih sato-sato sejen nu ting gorowok ngelingan ti kajauhan, manehna tuluy ngababukeun munding ku buntutna. Puguh wae munding ge teu eleh geleng sarta ngalawan. Nadah pangbabuk buaya ku tungtung tandukna anu seukeut. Uluyna eta dua sato teh galungan, pada-pada embung eleh. Sabot buaya jeung munding keur galungan, torojol datang peucang. Sato leutik nu kawentar boga kapinteran pangpunjulna di antara kabeh sato nu aya di leuweung. Barang ningali nu keur galungan, peucang teh ngagorowok. Sakadang buaya, sakadang munding. Nah kunaon aranjeun teh ngadon galungan? Geus areureun. Ngadenge peucang gogorowokan nu keur galungan teh areureun. Tapi angger silih pelong bari taki-taki sarta tuluy ngaromong silih salahkeun. Peucang teh saregep ngabandungan nu pacental-cental. Tepi ka ngarti yen buaya anu licik. Sarta teu hayang mulang tarima ka munding nu geus nulunganana. Sanggeus manggih akal, peucang teh tuluy nyarita. Cik kuring hayang nyaho, kumaha tadi sakadang buaya teh katindihan kaina? Buaya jeung munding narurut.
Tuluy baralik deui ka tempat asal kajadian, sakadang munding nindihkeun deui tangkal kai kana awak buaya. Puguh atuh buaya teh gegerungan deui lantaran karasaeun deui awakna nyeri kadempet ku kai. Kitu geus antep, hayu urang tinggalkeun. Nu licik jeung teu nyaho mulang tarima kitu mah. Peucang jeung munding tuluy arindit. Ninggalkeun buaya nu terus hahargungan. Bari teu walakaya. Awakna nyeri jeung eungap. Katindihan tangkal kai nu sakitu gedena. Nah, murid-murid sadayana, dina dongeng anu nembe ku ibu dibacakeun tiasa dicanak pangajaran yen urang kudu mulang tarima kanu tos ngabantu urang. Terus oge urang ulah hianat ka babaturan. Lamun urang hianat di mana urang meunang kasusah, moal aya batur anu daek nulungan urang. Alhamdulillah kangge pangajaran basa Sunda dinten ayeuna ngeunaan ngaregepkeun dongeng parantos beres. Prak ku hidep baca deui cing gemet. Satos kitu prak kerjakeun LKPD nu aya dina buku paket kaca 88 dugikeun ka 88. Kin potokeun hasilna ka ibu. Wilujeng enjing, wilujeng diajar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.